Bos, saya Punten, A. Weh. Wok. Naon, A? Serang-serang gitu. Ya. Ayo lo, Bang. Punten atuh kira-kira mau awewe sih teh. Pan urang teh bieu nyebut punten, A. Weh, sia kalau Punten, A, punten, A. Punten. weh, Bang. Yo, awe mana yo? Nih, gua ayo gitu mah. Itu mah laki yang tidak bertanggung jawab. Yo. Awe yang udah tinggalin ya. Boleh, aya naon itu naon? Ya. Naon? Kita nyebat punten bete di ngalafin, tapi teu dijawab ku sia teh ka. Ya ulah tidak nyuk anjing. Mah. Tuh, aja anak naon dia. Sia yuda anjing. Dan anjing anjing Bang. Bos, siksa. Sok lah. Ah, setuju dah anjing. Aduh, udah mah. Dis. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah atuh Dis saya damang mah. Syukur aya damang mah, Pak. Oh, yo. Ulang teh janjian jeung awewe. Oh, Awewe teh geus datang cenah di ditu tuh. geulis sapi bohay. Oh, geus itu tuh katingali rentang-rentang ge tingali. Nya. Tah, awewe teh bogoheun ka urang cenah. Oh. Heeh. Ai maneh ai urang kan geus bebeja, urang teh boga pamajikan. Orang mana sih, Bah? Urang Kamali ngomongna mah. Oh. Syukur aya awewe, Pak. Urang ge tadi mah ditolak, urang teh maksa bogoh pisan cenah ka urang. Oh. Ya Des, urang ka heula. Ngomong we basa-basi awewe disebutan minta rokok mah minta rokok we. Dasar. Kieu euy kita adan si budak mah pae kita rumah. Ini. Sakumaha Des? Iya, motor lah dong. Aya nitah urang pangubahkeun motor ka Steam heeh. Ieu duitna. Heeh. Siap Des. Balik tuh. Kurang lah, ulah lila itu. Ha. Yo. Kira orang si Didit dan digadekeun. Durah hayang 100.000 manehna butuh duit pisan. Walilah. Kalau di motor 100.000 aing mah. Yo, Sang. Pokona mah hiris tadi teh ka urang omat-omatan. Panggadekeun motor panggadekeun motor cenah. 100.000. Hah? Ih, sia mah karya taheun. Mari ku ngobrol lagi ieu mah. Yo, si Didit kagadekeun motor 100.000. 100 mah lagi aya. Nah, itu Sang. 100.000 bener ieu teh. Oh, aji si eta kalau masalah sagalo. CBR digadekeun 100.000. Lah eleh slot sugan. Hah? Asa hilis teh mobil beas bener di mama. Gadekeun motor dan lu poe cenah ibu teh. Walila. Si budak teh teuing lah ka mana di bening sek. Ari bieu teh deui aing. Loh, weh ieu jaban. Ih, juga motor aing lah. Tah, mana ente? San, ieu juga motor urang sah. Heeh, pan mang ieu mang tadi digadekeun pan ku mang budak. Bener sah da urang budak mah ditahan ka Steam titah pangubahkeun motor. Ah, teuing da mang budak ngomong ka urang mah. Ieu cenah motor hayang digadekeun 100.000, Mang Didi seueuhkeun mah beas. Aduh, si budak nan dirasa. Terus ieu kumaha urang urusan ka eta sah? Cih, ai urang mah hog wae emang. Kumaha ge? Geus urang aya cong tebus deui we sah. Ih, hog wae emang ek ditebus ayeuna mah ngan wayahna beureun da tadi mang budak perjanjian na 3 poe. Wayahna beureun mun lamun ek ditebus ayeuna mah kudu nambahan deui 50 jadi 150. Ya tusal tah, geus ku aya ditebus deui tah 150.000. Pokona kumaha si budaknya teu parah aing jadi rugi ditanggung banyak tadi ku aing diburuhan dari 50. Nyebutna eueuh keur meuli beas cenah. Si budak mah teh. Geus aing moal ditari kasih budak lah. Bieur. Mending kena ditahan Mang sing ramanya. Heeh. Ditahan we terus Mang budaknya. Aduh. Untung aya Mang budak. Gawe teh naon bakian 50.000 aya keur ulin ah. Sing ramana atuh Mang budak kieu ka aing nya. Ini aku teh teangan ada di sini kamu teh. Ini aku mau bayar hutang. Nih,
aku lagi kaya Sidik. Wah, Mang Jack tumben euy. Wah, itu bisa duduk euy. Tah, gitu tuh Mang Jack bayar hutang teh. Iya dong, aku mah selain ganteng, orangnya bertanggung jawab Sidik. Kia Sidik. Wah teh, pinjam deui euy. 200 mah. Oh, Mang Jack. 200 mah ya gitu. Lupa pamayar si Mang Jack tah, 100. Oh, aing mah. Berarti mana? Kau orang utang 100 deui nya. Utang kumaha ai Mang Jack? Asa aya lieu atuh urang mah teh. Ih, Pan. Si aku teh nginjemna teh 200 ai bane. Nembe mae ya 100. Berarti bade hutang ka aing 100. Oh, nah gitu Mang Jack. Iya, ari kamu. Aku yang dulu Mana mah sih kan ke sekolah. dulu ditendang, sekarang ku dikepret kopi. Ada apa ribut-ribut gerangan? Sia Sidik, ulang-ulang gitu kan. Ini Bang Doy. Si Sidik teh kurang pinjem. Duit kasih Sidik 200. Nah, kali 100. Hutang ka orang 100 deui. Bayar atuh Sidik sia teh. Bayar geus kuat tah. Ya, Rek aing bere kopi. Naon ieu? Kopi tah. Kopi naon? Kopi nu anyar teh geuning tah. Kopi Purnama ku aing dibere ke sia Sidik tangeuna anjing. Ieu produksi mana ya? Produksi Bandung Manjaran. Oh, iya itu Banjaran. Aduh, aing mah ngeunah. Ya, dijualan teh geus digelasan kieu. Geus digasan ya mah? Oh, jadi Bang Doyok teh jualan kopi namanya. Oh, aya nama. Ya, mun aing hayang dagang, siga Bang Doyok kieu ka mana? Bisa tinggal kontak pan aya na. Ngaranna ge dinyetak Purnama. Oh, dina TikTok na aya. Aya dina TikTok rek eta. Ieu dik sia ulang-ulang kitu geuning pas lawan ulang-ulang we. Ya, TikTok naon? Purnama kopi. Purnama kopi. Tah, jadi lamun minum kopi teh moal pareut gelas aing di warung beak gelas. Aing teh kieu mah moal kudu make gelas mungkin geus aya gelasan. Sia enggak ngahurung siga ayam kopi. Bayar atuh dik bayar ampe tere aing kayak perlu jeung Mang Jack ya. Aing bere kopi 2 ka maneh sok. Aduh, Saya lieuran. Tuh atuh Mang Jack. tah, kitu Ah, ampe kitu jadi lunak. tah, ulah memperpanjang aing keur kieu atuh sia. Aing bayar hutang ka maneh teh hararese tah maneh mere dijieum hararese sia teh. Sia. Oh, dodet. Nam kulit. Wah ngopi aing mah. Sepewa. Geus si Mang Jack itu yo. Atas kursi kan. Sore baik hujan kieu. Usah saha. Si goblok Sidik. Mang Jack. Hah, kebenaran ini dia euy. Jual HP urang ya, suka duit. HP naon sia? HP iPhone tuh alus. Oh, sia mah dusta wungkul paling ge. Aslina HP iPhone, suka duit urang euy. Anjir, oh aya HP-an nih. Anjir. Yang sabaraha dik? Mun sabaraha Mang Jack eta? Ah, lu tuh boga duit aing euy. Ek dijual sabaraha? Geus Mang Jack, 1 juta urang keur butuh duit pisan, ek mau pamajikan ka bidan. Ah, 1 juta mah duit di mana? Urang di teu boga euy. Hampura 1 juta mah. Urang eueuh duitna. Ukur boga 100.000 tuh. Suga teh boga Mang Jack. Lah. Naon maneh balik deui Sidik? Ke Mang Jack lah. Bayar 100.000, eka bidan karunya tuh bisa asar. Pamajikan teu naon beuteung. Ya, serius? Serius, nuhun Mang Jack. Ah, anjing kok aing bisa dijual deui ieu mah. Si Sidik goblok beleguk aya HP dijual 100.000. Beleguk-beleguk deui jelema si Sidik ku. Disakolakeun teh ya ku indungna si goblok iPhone dijual 100.